Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Adik, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman. Alhamdulillah, tina kesempatan ieu kurang bakal nanti sama sekali. Itu isi urmanya, alhamdulillah. Dongeng nama kieu. Ada ipar mantan damal di Malaysia. Jadi itu nanti ngagruk ngadamel grup paguyuban Sunda Malaysia beresnya. Tadi setiap sasi nyisihkeun eta anggota paguyuban teh ke wilayah Jawa Barat. Insyaallah dina sasi payun Tasikmalaya. Akal rasan ayeuna memberi baras teh asal mah kieu pun tapupun jenenganna bisi boga dunungan bager aa cinta boga anak yatim dumana sekian insyaallah efek teh dununganna teh gaduh dunungan di situ nanti jadi usaha di situ nanti dagangan catering gitu kemudian ngagabung bagi orang-orang Sunda di mana-mana di Jawa Barat berikut orang Malaysia udah maladinya ikut serta jadi paguyuban. Acana kirimkan atau rekening masihan jadi kemarin niatnya alhamdulillah dan tenang. Ada artos teh polis sawagian diberikan karena cai sebagian karena amplop dan karena bender. Ke agama antara nyonten Allah SWT moga-moga eta anu masihan hamba-hamba Allah sing diparajakeun yuswana dijadikeun jalmi anu saleh solehat harapanana sing dijabah dikabul ka Allah SWT. Oke segala urusan sing digampilkeun ka Allah SWT. Oke moga-moga naon rupi pamaksa dan marantena sing aya dina ijabah Allah SWT. Oke pangorbanan anjeunna pahlana sing dugi ka arwah almarhumah para hamba Allah anu parantos ngantukeun alam dunya. Moga-moga harapan ieu paguyuban Sunda Malaysia sing aya dina bimbingan lindungan Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan wasilah barokah alsan dieu ibu rama urang utus kaya muga-muga sing aya dina rahmat sadina pangampura Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.